bingung Kang, orang tuh buka duit-duit acan mah jang sahur ogenan, suang kasih Pedro lah suang sahur yuk. Udah orang sarua itu. Oh iya tuh lah. Nah, kabeneran aya jalma dia ieu teh Kang. Lah, kabeneran dia aya di dia tuh. Urang keur teu boga duit euy. Suruh sahur. Geus sahur Nah, ini aki-aki keur ngararonda ieu. Heeh, ngaronda kan urang balik bingung ya teu boga duit, geus sahur di dinya lah. Sahur. Emang itu panti sosial. Ieu lain kitu Kang, da atuh kumaha atuh da urang da heueuh teu puasa era da geus kolot kieu mah tuh sahur. Tapi urang teu boga naon euy, boga na mie wungkul bae. Bae lah nu penting mah si beuting sahur. Heeh, tah mah meh sahur heuh. Coba ngahudangkeun heula. Siap. Hayu Ayo hayu tuh urang itu lah. atuh mangke heula jam 10 rek diudangkeun sahur. Ieu belakok. A few moments later. Iya aki-aki rang kedut minta sahur jadi aing masak. Heula teu ngarti aing. Sahur. Bah, sahur. Sahur. Orang kedut sahur. Kulo. Sahur tinggalkeun. Mantep lah. Tuman si rang kedut. Ting berenya. Ting molor ting diajar pae. Mantep. Imsak Pak euy. Heeh. Kadang di subuh. Gitu. Coba mah hidup maksudnya. Kemarana aku udah sahur. Oh, ini urang. Sahur. Saneng. Kadenge adan subuh. Adan subuh. Aing can subuh geus sahur. Apes teh. Apes.